di es, biasanya kapal-kapal tinu kecil ke sedang. Jadi jauh di permukaan ke laut dari bawah laut dasar. Saya selamat turun waktu di kapal, misalkan di kapalnya, kita pakai bajunya kumaha selamat atau kaos unggul atau singlet atau hari tate nganggo jaket 2. Jaket 2. Rompi hiji, daleman hiji, jeung kaos hiji tas saberata. Tanyakan sama. Sabaraha lapis. Celana jerona sabaraha lapis eta. Cara jerona hiji. Berarti tiris bisa. Ciga gunung puntang. Ya. Tiris. Asa ciga di Swiss. Lain mah di gunung puntang. Di gunung puntang di Swiss. Kemarin di gunung puntang. Oke. Kotana naon we? Itu tanyakan kamu udah nanyakan kota tadi? Kotana wae. Di Alaska teh nuku abdi di singgah teh. Aya mall teh. Aya, tapi rada kakotaan sekali. Aya ka Juno. Aya ka mana deui nya? Aya ka Cat Chicken. Aya ka Skyway. Jeung banyak lah di kota-kota Alaska nu ku kapal abdi disinggahi teh. Nah, cintanya. Tanya. Aya orang Sunda teh di ditu. Papernak teh. Awewe nah. Awewe. Oh, aya. Di kota itu, di kota eta di Alaska gitu. Aya, tapi nya pertama teh kieu. Kan ke jalan-jalan ya. Anu biasana pelaut mah upami aya break ya ke darat, pasti anu dicari teh masakan Indonesia. Lamun teu masakan Indonesia, anu deket-deket jeung urang lah. Ciga masakan Asia, masakan Thailand, gitu. Cina, Thailand atau apapun itulah yang Asia. Kebetulan ada restoran Cina di Cat Chicken teh, terkenal lah di anak-anak kapal teh. Makan, orang teh kan banyak ya, ternyata banyak orang kita gitu kan. Asianya. Orang Asia. Alaska. Orang Asia. Saya mikirnya mungkin ya kru kapal lain, soalnya lain kapal di perusahaan saya unggul dirinya teh. Makan. Kebetulan di belakang teh anu makan oge, cewek cowok. Keur makan teh. Swasia kayak itu asa wau gitu bahasa teh sia bayangkan di Alaska di Amerika bagian mana itunya di Alaska aya nu ngomong Swasia ngomong bahasa lembut aya Swasia lagu kan ya nomor uing kira pas ku saya ditengok teh wah awewe jeung laki ya saya tengok ngawanikeun we punten geus jamin pasti ngartieun mun ngomong punten dan geus Swasia punten anjeun di mana nya? Di mana teteh di mana gitu. Anjeun di mana? Teteh di mana? Orang Sunda oge, muhun wah di dinya. Manggil orang lembut. Di negara batur ciga panggil jeung dulur we. Nya pasti. Nah, bener. Eta nu ngaranna Sunda gaul di dunia. Nya. Sunda gaul di dunia. Nya. Lanjut atau tadi pas nu papendak sareng orang Sunda deui. Ditaroskeun teh ternyata anjeunna teh orang Subang. Subang. Ternyata lain orang Bandung wae anu ngaprak nepi gaul di dunia teh ternyata suku-suku Sunda mah Subang, Sukabumi, Tasik sagalana teh banyaklah tersebar di situ. Ternyata anjeunna oge kru kapal. Tapi beda perusahaan. Begitu panggil teh semongkosis lain Subang sis. Bener, asa panggil dulu we. Panggil yang orang Sunda deui teh. Eta nu gaul di dunia teh. Nah, terus tos di Alaska terus kemana deui eta teh? Tah di Alaska teh kalresanya nu namina itinerary teh ieu jadwal perjalanan. Di Alaska teh ka bagian Sasasi. Sasasi teh di Alaska teh berbagai kotanya kulilingan. Lumayan atunya. Abi hoyong atuh. Nah, aya nu unik deui ya. Tapi sayang hari teh teu sempet ngambil foto jeung video. Aya di Cat Chicken. Lain fried chicken. Lain kentat chicken. Sanes fried chicken. Aya sungai kecilnya. Pas waktu kan itu kan musim dingin. Nah, peralihan bade musim panas. Tahu dong di Alaska seueur lauk naon? Salmon dong. Nah, salmon. Eta salmon anu mun urang mah cabe-cabean anu melawan arus. Arus ka dieu, tapi ieu ka dieu tah. Singa garajeleng teh eta salmon. Tinggal kieu atunya. Bener tah anu tukang kieu teh saha cing? Si beruang putih. Coba. Kamu jadi beruang putih kumaha newakan salmon. Nangtung setik coba ngaraka ciri. Newakan lauk ya. Anjir. Ternyata menyedihkan ini.
Eta mah kalaparan. lebar dirinya teh ka Resep video. resepnya. Resep dirinya ninggal salmon anu ngagurum puyuk gitu. Aya alang ieu oke nangkapan. Gitu atuh. Ai abi mun ngiluan newak mah der ditewak ku beruangna. Jadi kayak eta di kapal pesiar anu trip nanti ke Alaska. Aya teh tamu orang Sunda. Bener teh? Nya. Misalkan papangi tamu orang Sunda. Upami kalau rasanya abdi teh keliling teh ke berbagai negara gitu nya. Anu paling nemukeun tamu orang Indonesia meskipun sanes orang Sunda. Ya. Paling upami perjalanannya di Asia. Oh, di Asia Asia. banyak. Ya, upami ke Australia, ke Amerika itu tacan pernah Jarang. menak tamu orang Indonesia. Jika namun kamu panggil orang Sunda di ditu, kamu nu digawe, jul pertama, hello, what calling you? What calling? What calling you? Oke, tadi teh nanyakeun naon tadi? Kemana? Negara mana? Nya ka mana wae? Negara di mana wae? Oh, Sebutkan hiji-hijinya. Nya kemana? Terus ya? Lain kala sebutkan hiji-hiji mun nyebutkeun negara urang ekspresi. Yuk, Siap. urang ekspresi. Wah, gitu da urang teh cita-cita hayang. Nya Ya, tuh. so. Habis gitu. temu celanya. Hiji. Anu tino paling caket nya, anu paling caket mah di Singapura. Singapura. Oke. Aya Malaysia pernah kan Filipin, Malaysia? ya. Nah, Malaysia, ke Myanmar. Myanmar. Ayeuna keur kudeta. Oh ya, apa? Keribu kayak namanya Ya, itu. terus kali. Vietnam. Wow, keren. Aya ke Sawadika. Thailand. Thailand, terus mana dia nya? Hong Kong. Hong Kong, Cina. Terus Cina teh mana dia nya? Jepang. Jepang. Arigato. Ya, Jepang. Muncan. Nah, udah di Jepang teh ka Korea. Oh enggak, belum. Korea belum. Oh, karena belum ke Korea, maka Sunda gaul di dunia ke Korea urang mah geus. Sunda gaul di dunia, terus nya Hamzah Hamidah. Oke, siap sudah. Sunda gaul di dunia. Hamzah Hamidah. Ada steak, ada soto, sate ayam. Aku ingat kamu semua kamu suka. Sunda gaul di dunia. Nya. Gimana lanjut? Kemana dia? Iya teh kemana dia? Rada melipir ke Palidieuna ke Australia. Keong. Keong racun. Keong. Asa pernah buka orang Australia. Oh gitu. Di Perth. Di Perth. Di Perth kotana Perth aya kan? Aya tuh. Aya di Pret mah ya. Urang ka ditu. Ayo. Oke, mana ya sponsor Sunda Gaul Dunia ini telah. Siap. Terus Sok, kemana lanjut. di? Australia teh kemana-mana nya, ke Hobart, ke Melbourne, ke Perth, Ya. ke Sadayana. Terus ke New Zealand. Udah ke New Zealand teh ke Kala. Buat lah salam heula ke orang Australia. Hello David Cohen, Mr. David Cohen. Itu orang Australia. Oh, iya. Ya. Halo Mr. David Cohen. Mana itu negarana? dari Melbourne, Australia. Melbourne, Australia. Damang Kang David. Terus kemana teh? Terus gitu ke aduh, mau deunya ke Samu New New Zealand. Caledonia. Oh, Apa sih eta teh? New Zealand, Caledonia, New Caledonia. New Caledonia. Udah kadinya melipir ke luhurna ke Amerika ke Florida. Florida asa dina film aya dina TV Ya. Florida. Aya Miami, Florida. Oh, film Miami. Terus ke Houston. Whitney Houston. Whitney Houston. Soalnya satu aya dia Oh, negara bagian beda. Houston. Oh, Terus Terus ke kemana deh, Texas. anjir. Oke, deket Texas. di BIP. Nya aya di BIP. Eta mah teh Di project. dekat King aya di King. Aduh, project kan. Terus ke Amerika Latina, Meksiko. Wah, Meksiko. Esmeralda. Rosalinda. Rosalinda. Fernando Jose Altamirano. Akan beli tanah. Rosalinda, aku akan beli perkebunan ini. Tidak Bogoso. Terus kemana deh? Aya ke Curaçao. Kurasau kan. Kurasakan hati ini gelisah. Terus Sunda gaul di dunia. Nya keliling dunia. terus Sok. Udah terakhir tuh Meksiko ya. Ya. Meksiko, Esmeralda. Honduras, Curaçao, ke Hawaii. Hawaii. Marimba song to play. Yes, soalnya temuin Hawa. Udah ke Hawaii teh ke
ka ieu bagian Eropaeun ayeuna. Nah. Eropa teh ka Itali. Pizza. Udah ka Itali Pizza nya ka Yunani. Udah ka Yunani teh ka Barcelona. Waduh, Saya lagunanya. Barcelona eta lagu. Coba kumaha laguna kumaha. Na 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 na. Paris. Paris. Benar. Ya, terus. Udah di Barcelona teh ka Turki. Asa urang kamari ka Turki. Turunan kidul eta. Gunung Puntang terus Turki terus ke Asia Tenggara ka Yordania. Yordania. Nah, Oh gitu. udah ke Yordania teh ka Oman. Oman. Mang Oman. Dagang bala-bala sumpah. Pamajikanna Ros. Ka Oman. Terus ka Oman teh ka Laut Merah. Laut Merah. Merah. Tah lain lucuna sebetulnya sih didinya serem pas melintasi ke Laut Merah. Soalnya kan didinya loba perompaknya. Nonton filmna. Philips. Ya tah, bener kudu Jadi aya. kayak kudu nyawa lah ai perompak jeung perampok beda naon. Bisa. Perompak mah di laut ya, perampok mah di darat. Kamu mah dilahirkan. Dilahirkan ku Google ya. Dilahirkeun Di Google. Terus selain eta negara mana deui? Pak Israel. Israel. Haifa. Israel Haifa. Haifa Nabila Haifa eta lagu Israel apa gitu. Terus ke Abu Dhabi. Abu Dhabi berarti anaknya si Dhabi itu nu disebut Abu bapana. Oh gitu. Abu Dhabi. Dubai terakhir di Dubai. Sacan corona Burj Khalifa itu. Eta anu naik ka dina film Mission Impossible. Eta ngaranna Musdalifah eta teh. Nah, eta mah si dari Ibrahim Nasar. Naon? Lain Mustafa. Mustafa kentang. Ngahareun eta mah. Burj Khalifa. Oh, Burj Khalifa. Ah, eta teh tower anu paling tinggi sedunia. Mandul. Ngalahkan. Jadi misalkan lamun urang ka ditu ka negara Oman nu tadi ka Yaman ka Dubai Emirat Arab pasti urang ngomong kefal hal ya Saido inta kuas mapi kuas bisa Kellah hadil matakfi masakha. Orang wae teu bisa. Kala hadil ard ma takfi masaha. Kamu pengen tahu pilih di antara negara-negara eta anu geus dilewati ku Alan. Ya. Jadi Sunda gaul di dunia ieu sanes nyarioskeun tos ka negara ka mana-mana sanes somse tapi mau menceritakan Sunda gaul di dunia teh orang Sunda nu gaul ka mana-mana gitu kan. Ya. Kembali di Sunda Gaul di dunia. Nya keliling. dunia. Kamu nanyakeun kota mana? Oh. Pami abi mah hoyong ka Dubai tah kumaha di Dubai teh? Kalau kami di Dubai, ininya mah kudu siap-siapin ninggal jalmi anu marake sorban. Serban palid. Sorban. Tapi kumanya apal Sultan benernya. Marake sorban, marake mobil teh aduh. Ferrari nu kan itu teh terus biasa. Terus biasa gitu ya. Terus bariasa. Marake Aya angkot teh di ditu. Angkot kalau sadaya gitu. Bisa. Nya atuh tah. Jadi kieu Alan bilih bade kirim-kirim salam gitu ka rencangan anu aya di Alaska, di Meksiko, di Dubai, di mana gitu. Sunda gaul di dunia. Sunda gaul. Oh iya, kanggo balan abi orang Sukabumi aya. Ayeuna teh nuju di Texas. Sareng si anjing teh orang Sayati. Mantul, nyatanya Sunda gaul aya di mana-mana. Sunda gaul di dunia. Nya keliling Dunia. Masih di segmen piknik, pikiran nikmat. Piknik atuh woy, gawe we hayo beunghat teu gelo heueuh. Si Adi kawin ka orang ditu nya. Sepatunya Sok Sadi. Kang Wadit, sing sehat di ditu nya, jadi baik-baik.
tong ngerakeun orang Sunda di ditu kudu somea inget. Terus tong poho mun balik ke Indonesia mau duit cing loba. Terus eta orang Tasik saya orang mana deui Sadi? Orang Sukabumi nya nuju di Texas. Orang mana deui? Terus aya si Wayan kadek keraya di Jerman. Terus ada nya si Eta nu sok dia nyukuran rambut si Anggi aya mah nuju nyungsep di Pangandaran. Wih kita mah. Terus yang lain enggak apa-apa misalkan masih di Oh nya buat teman-teman kerja gitu. para pelaut anu baru pulang rehat karena pandemik ieu nya. Jaga kesehatan, siapkeun performa insyaallah Mei perang deui. Wih, keliling dunia deui. Urang tengan duit deui cing loba. Tos lebaran berarti nya. Insyaallah. Ari kamu tah eta mah siap kita tempur deui gawe di keliling dunia. Ari kamu. Kita ge siap tuh Nya tuh siap. Latihan deui. Di dapur. Di dia sudah gaul di dunia. Tapi urang kumaha mun kieu urang. Urang ini ke Tasik. Nges di Tasik makan Tasik kulinerna kumaha nananya kumaha ieu di lembur Tasik teh ke pindah ka Garut ke pindah Sukabumi ke pindah Cianjur udah kurang tim gitu yuk ayo liputan di luar yuk Sunda Gaul di lembur Batur judulnya Sunda Gaul di lembur Batur gitu siap udah itu salam-salam udah terus saya salam untuk para penonton Sunda Gaul di dunia salam. Jangan lupa like komen itu subscribe penonton Sunda Gaul di dunia tong hilapnya di komen di like, di subscribe oke channel ieu kanggo berkembang. Sareng di share. Di share oke nya biar channel ini makin mantap. Oh, biar kita sudah silaturahmi terus. Abi mah nyungkeun jempolna we. Tinggal kitu jempolna. Kade da teu meunang nu ngetik ku cingir ke jempol. Like, comment, share, like. Subscribe. Terus mau closing silakan apa? Nya satacana hatur nuhun ya Aalan tos berbagi pengalaman. Hatur nuhun oge tos diuleum. Nuhun atuh mangga tuh. Hatur nuhun. Mangga tah hatur nuhun. Sampai jumpa lagi. Siap. Ya. Tong hilap oleh-olehna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku di Sunda Gaul di dunia itu tos aya narasumber namanya nu kerjaannya di kapal pesiar keliling dunia. Mantap kan? Mantap sekali. Nanti kita akan undang lagi aya hiji anu geus 30 tahun kukurilingan ke mana-mana nepi ka menjadi pekerja terbaik di seluruh perusahaan eta kayak akan diundang ceritanya seperti naon. Terus kayak aya diundang deui pemain band anu geus main di Belanda, main di beberapa Eropa. Pemain band eta mah aya. Terus aya nu tukang kredit geus pindah ke mana-mana. Tukang kredit. Tukang mana? Tukang kredit. Si Abdul atau jeung si Agus pada Oh gitu. Nanti kita akan ke Jatiwaras, ke Curug Dengdeng. Kita akan melaporkan dari sana bagaimana indahnya Tasik. Ya, betul. Oke, siap. Oke, kita tutup ya. Oke. Terima kasih, mohon maaf anu saageng-agengna. Mohon maaf bilih aya Kalepatan, bersilat lidah. Naon deui? Ya, pokoknya salam sejahtera. Salam bahagia. Salam sehat. Sunda. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunda Gaul di dunia. Nya. Iga pirarang